Emang kos gitu deh kuadet penting baik sholat belah pokoknya bagus. Memang bener penting mah sholat baik mah cerita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan engke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusyuk di dieu. Ieu mah nu salat teu pati khusyuk di pager bae heulanan. Kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu naon mah babarengan. Aing geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Sareupun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun nu bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek ada. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusyuk tetep bae. Saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho. Masyaallah jaeu teu nyaho jadi kahuruan. Salat kahuruan nya teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Da tuh di tukang ieu eta naonan? Goblok reungit. Atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu kejotosan-jotosan. Udah. Kita teh khusyuk ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Nah, geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya. Moal salat nya. Mun teu iman mah moal ngalawudu, jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat. Pohara jasa. Ye, atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa. Jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk. Ya malaikat teh nyahoeun kana mah. Ngan sakadar nyatetan doang salat. Enggak. Teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk teh nyahoeun malaikat mah tuh. Mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jasa. Ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh
lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat. Allahu akbar. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها khalidun. Wallahu a'lamu bimuradih. Walladzina amanu lan utawi wong akeh kang padha ngimankeun ya alladzina kabeh wa amilu lan padha ngamal ya alladzina kabeh as-solihati ing sake amal kang saleh. Mubtadaun yaiku dari mubtada wa qaulu lan utawi dawan Allah lan nukallifu ngadawi ayat lan nukallifu nafsan illa wus'aha. Manane oranana merdi ingsun agung ing awak-awakan angin kawasan nafsan to kota tegese ing kekuatan nafsan minal amal saking amal. Itiradun bainahu wa baina khabari ku itirad ing dalem antarane mubtada lan ing dalem antarane khabar mubtada wa huwa lan uta khabar iku lafaz ulaika ashabul jannah. Utawi samudawane mangkono alladzina iku pirang-pirang kang anduene surga hum fiha utawi ulaika fi dalam jannah khaliduna iku kang langgeng kabeh. Wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wallahu a'lamu bimuradi wa nazana lan maca pisun agung matu suduri ning barang kang tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina min gilid jatana saking munak-munak ikdim tegese munak-munakana kang ana yaiknin bainahum iku tetep ing dalam antarane alladzina fi dunya ing dalam dunia tajri kang lumaku mintatihim saking asar-asaring alladzina adil kusurin tegese ing dalam asar-asaring pirang-pirang gedong alladzina lanhar apa pirang-pirang bangawan wa qalu lan ucap ya alladzina indal istiqrari fi manazili ing dalam dalikan ila teping dalam pirang-pirang panggonane alladzina ngucap-ngucap ing lapad alhamdulillahilladzi hadana utawi jenis puji kutang tukade Allah kang nuduhkeun ya Allah na ingsun sadaya lihadzal amal kadua iki amal alladzi hadza jazaa'uhu kang utawi iki jariyul anhar jariyul anhar min tahtihim wa dukhulil jannah jazaa'uhu iku babalasan hadzal amal wa bakullalan warana ingsun sadaya lina tadiai kudrapun yang tak oleh pituduh ingsun sadaya laula dan Allah lamun oranana
nuduhkeun ingsun sadaya sabab Allah dipajawab laula dan buang apa jawab lapad laula dilalati magoblo alih kena nuduhkeun barang kang teteping dalam sadurunge laula go alaihi ngatasi jawab Laqad rusul rabbina yakti teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun agung bilaki kalawan bener wa nudu lan celuk ya alladziina satune kalaguan tilkumul jannah utawi mangkono surga iku ristumuha den waris sira kabeh ing jannah bima kuntum tamalun kalawan barang kang ana sira kabeh iku migawe sira kabeh ta'maluna iku migawe sira kabean mukhaffafatun iku an mukhaffafah ayan laut tegese zatu de kalakuan au mufassiratun tawan mufassira fil mawadil khamsa dalam pirang-pirang panggonan kang lilima tilkumul jannah uristubuha bima kuntum ta'malun lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufat ta'ullahum abwabus sama bal dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat kita salat henteu kita zakat henteu kita puasa henteu kita haji henteu kita ulah maling korupsi kita ulah mabok kita ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama mual asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat insyaallah naudzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji ulama ingat ka wa'du ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cekena insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 wa'du ih kumaha wa'du di wa'du deui insyaallah ceknya lagi atuh sebab besi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca shalawat mati jauh kene ngahiliwir seuni ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa amilus sholihat dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim
di jerona ia nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayah. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu kene puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus solihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan sadaya tuh coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajeun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah tembak cenah saya pae iman baik ka Gusti Allah berarti bukan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh hehehe dole di masjid cah anu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang teh kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajeun sugi adag-adagan sakali jai mah geus zakat atuh aing mah kan zakat heuh kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah ieu ulaika ashabul jannah surga geus murah jasa surga mah nu mantak lain ku amal asup ka surga mah lamun urang ngandelkeun ka surga amal isin atuh amal urang jang meuli surga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha ari dek ngaji aing salat subuh heula ajo niata qodho berarti bener kan na ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah maji dikan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qoboan Allah itu kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 teu salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nginganan atuh aju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut dong seutik oh masalah mun kieu mah sih salat geus salat zuhur sabarakat 3 iya budak kudu servis ya ke asar saya geus salat geus salat asar sabarakat 2 wah
budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur opat asar opat magrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus biasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama sholat takwas gitu salib aja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum geus ayo salat opat pan cepet amat jumping geus ku aing sakumaha trail budak tapi kan sholat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadal coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang ge teh Bah kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu nges penting sarolat teh khusus deh entah ayo salat teh pokoknya mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh nges bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate nges geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeuli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu sakecelaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero da ge kadeuleuh ku ngageng celang endek ditumpakan ku potongan aji pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala batak la nukallifu nafsan illa enteng sudah Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia kanjeng Nabi Muhammad aing manggeus pokona mah sakitu bae salat kosok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing kosok puasa aing puasa Ramadan kosok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah kosok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon deui fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge ada panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga ye hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surga lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah
Masya Allah karim ihtis jasa iya teh lawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya ese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokoknya mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ya ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur terus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul hese ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allahumma akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya saya ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gulak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah emang kos gitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiketa geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikan bae lah ini namun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala ndek ondangan sepatu meuli anyar bae gitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena
hayang rada nyaman bae sabar duit ya kelah sababarana mah masalah nu penting memeuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sapatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli di Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok gitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsan mang aing mah kos kitu deuk wadet penting bae salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salat teu pati khusyuk di pager bae heulanan kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu naon mah babarengan aing geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emang nah Gusti pelit dah henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit tah Gusti kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus wah teu jadi ka sorga ieu aing saking ge teu khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun kita khusyuk atuh acak-acakan salat saya mah tuh bisa khusyuk tetep baik saya baik tak khusyuk mual bisa sebab kudu ngalengitkeun salian Allah anu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruannya nama teu lumpat beres wabah daratan kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho. Masyaallah jageut teu nyaho jadi kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teh bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh khusyuk ngaranna teh salat geus kitu tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah
kuaya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang. Ya menteu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat Abu Bakar, kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha. Ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun sukari rada garentet deui aing ye. Sidina Abu Bakar nyencirikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana ieu memperjuangkeun agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nu siga Kanjeng Nabi Siti Fatimah
mapah nasiga Kangjeng, sengit nasiga Kangjeng, senyum nasiga Kangjeng, capetang nasiga Kangjeng, mantak menggairahkan. Urang muga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah deuk teu nyandungna atuh, ditanya manyun bae. Dibere ku diberekna, komo teu dibere mah. Aduh, udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek. Pak eta urang nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Jatuh orang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba si tiba-tiba. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Henteu kunaon. Lain kitu beusi anu dipikiran. Tah, ieu teh naon. Ieu teh aya naon-naonan cek si tiba-tiba teh. Sup si tiba-tiba. Panggil sahabat nu saja. Iya, Ali katingalina merenung aya naon ieu. Beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Sahanu bisa ngabantu ke perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui saenggeus teh jadi budak memeh balik mending di mawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cak yeuna teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cak yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu tak iya lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusukan henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu aju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahoan naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah. Mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai. Mata akureun mantep banget. Ngongkong saya teh. Aduh. Mantep. Susu nongol. Kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bahwa nu geulis bacan bisaeun ibadah bahwa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung. Jadi titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Quran sampai sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa
mulai urang cinta digedeng gegerekeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan lain itu di deuleu batinna masyaallah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleu gelisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana borojol boga budak masyaallah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceuri tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak urang lamun di luar ceuri dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakina aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal indungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah, iya lain lalagaan. Nah, fadbar bizati din. Iya keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos gitu tetep baginya nabala nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat pajacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat di lemah nu norekat di makom torekat baja teh hese. Cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir, kudu mandi dan lain sebagainya. Berat amat di makom nama hampang. Geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang lu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusus urusan wali sama kos gitu mah beres ya emang urang makom didinya sia salat bagaimana teh khusus iraha khusus aing sih emang teh khusus aing mah kos kieu kaayana pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka surga emang benar apaan aing ngaji di Cilongot la nu qalifun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusus burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantep di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot takut
hamil wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak dek kuku mbah heula kan kitu kajen kuku make henteu ieu mah kadi kalau motor tuh tengah boh bararau kieu kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu makanya nggak dibalem nyana sadar sorangan ente cak malaikat ka sorga mah itu pantes atuh nya ka sorga dada abud kieu cak kana tetep dek dibalem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyana na sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu ieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengre sempak geus adi juru. Oh mah geus make naon? Heula cek badi heula teu wanieun nyana. Teu wanieun aing aduh. Lamun nyana kadinya bae berarti belum. Lamun bener sadar tetep mandi heula. Ieu ge sarua, geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula. Cak malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nangke bake geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak yen teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neulean si mbah dikecerokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngun atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasa najan SBY nyana mantan presiden wayah mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ya bersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazana ma fi sudurim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heula teu. Sakedeung ya kana ngaberesan kreditan doang. Panas, batulen panas-panas teuing. Keheng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka surga. Oh nya, sia langsung pengen teu cak. Dongeng tanya di sorga teh beres kan. Tuh si anu karang datang tuh, woi dadah ka dieu. Sia teh ka neraka, aing rada kebal jadi nerakana. Emang kurang gitu. Aduh, aing geus hese nyaritakeunana cek nya. Aing tukang ngoyak-ngoyak si Mbak cek. Ka sarorga kabeh geus tah. Wo aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para atuh tah mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing. Tungguan si motor naon si koreng nah disusul si aing ngunek-ngunek ngaran lamun sabar makan teh oh teu tihela bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sieu maju goblok teh budak awas ya ku aing
kunaon sia kakarakna warung anyar maju aing henteu siapa aing susul siapa aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawak ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubel jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta ayo batur diondang aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman ta kos kitu Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Syirik dengki pidik teh aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di sorga mah penyakit nikmat jasa di sorga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas teu luhur urang dihandap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD da beueuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusipan kunyana nararangleg dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sakira bangunan kos itu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sakira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumata padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui jadi parawan deui jadi parawan deui berubah-berubah beungeut ge isuk makos kuari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis makin kasep makin geulis
henteu henteu angger banget urang pa ieu kos kieu isuk lain deui ieulah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang bari mah. Larangan-laranganna titah ngredit, titah diulang ngredit, eta kudu dipiceuna. Besing ke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kurang dikreditan dia ka suku-suku. Ih, emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sing hade nyokot duit bank, sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh. Diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun teh ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat. Naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang ke digambarkeun ku Gusti Allah. Ngomong urang ke di sorga ieu omonganana. Urang kabehan asup ka sorga beuh nikmat jasa urang, pamajikan urang, anak jeung incu asup ka sorga. Munah. Bapak urang, bapak kolot urang kabeh, uyut urang, ujang ngawareng urang udag-udag siul. Wah beh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa. Aya hiji bae nu nyelap. Ayo si Edi ke mana? Orang di sorga. Cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di ditu na ge tidak nurut ta budak. Coba teangan, coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh, tuh, mana eta si Edi budak aing mah nineung ya saya eta budak aing boga rarasaan asana ke budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge. Ih, bukan di pasantrenkeun ban keur balik melulu banyak. Sakola ban bebeja nama ka guru. Heuh, horengan teu asup-asup. Di pabrik dahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwalna di teh Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tah bo bener. Ih anak abdi ya malaikat. Ya anak teh apa nama ieu mah neraka bae. Pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah. Di mana coba tempatnya tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya. Sebab aya letter C napon di ditu. Semal kaliru urang. Datang ke blok 2 kali itu bener. Dek. Oh. Ieu abah ieu. Abah di mana abah? Abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan. Sia kunaon ieu? Bah tulungan. Keur ieu ge pan titah mondok, keur ieu kunaon balik malulu. Aja siapan sakola, pan teu beres. Saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah. Panas ya panas. Tuh, ieu dosana. Maling sepatu bae aduh. Aga satunya ieu mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dieu. Henteu bisa bah, minta dicepetkeun gitu. Jabal. Mana penanya di itu? Aya sia di itu di blok C nya ada di ditu. Aduh, geus teu kadele banget nya nama. Sak mana heula gak jelek geus dibersihan heula lah. Jake ge moal ka mana ge ka sorga kene. Cak adina tuh mah nganggeheng mak. Tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang. Sedih, Masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam